gitu mah tuh. Ahnya ge aing goreng patut teh hayang boga pamajikan kitu. Buntulan gue selera. Pa hayang ini abeh hayang kawin cicing setek heula. Semar cah. Si hidung sia. Saha atuh kapalai teh? Isin disebatkeun mah harewoskeun we ka cicing abdi. Ciri-cirina we atuh. Ciri-cirina we heula. Saha? Anu diikat anu aya karangna kado nakarang bawa manisnya tuh ciri-cirina we ciri-cirina penek cirina teh penek ada beheungan aduh beungeutna beureum karangan agada teh aya karang dina gado moal teh salah eta tipe abdi pisan. Wah, mau balik goblok ini aing ke heula sia teh. Setan, ke heula can beres. Gana masa apal kieu tuh. Boa-boa sia korban didinya meureun. Basa hari teh ngociak di kebon bawang, goblok sok mah kada poe sia. Tanggung jawab pisan. Kacepot. Sumuhun Allah alhamdulillah hirobil alamin. Naon akang? Salamat aing. Iya kawin kayaknya kawin setan sudi teuing si teh sesepakan lumayan alah hayangnya oh bentuk anakna we jeung kieu jeung bapak jadi bogoh teh kebun anak cepot moho ih mangga atuh ridho kolot mah malah pun anak oge hayang kawin urang kawinkeun we ku cicing abdi kalakuan teh sia hideung ari kalau gitu di jurung-jurung geura ari kanu kitu patut di jurung-jurung aing deh jang bogoheun karunya karunya ari abdi teh bogoh kumaha pemaksa engke ge nuturkeun nuturkeun kege atuh sok nih kalinya si goblok abdi teh bogoh cinta mati demi Allah cinta pertama dan terakhir neng pulang aa teh gaduh kabogoh mual tiasa ka neng ya jeung teu bogoh aa teh ka neng oke orang PDKT ulah PDKT KT boleh sabab akang teh geus boga kabogoh akang mah muami dua cinta tara pernah abdi tara dua cinta kawin ku ilaing wah sia kawin ku bapak aing geus boga emak ilaing jadi aing dek nyalu kudu kitu balik aing dek neangan Dewi Larasari kakak ini si kunyuk woi balik aing balik kumaha atuh bapak ditampik abdi datang sih juga enak itu atuh kapun anak we nu kadua beuki ka laki kuring mah balat tibatan aing kawin ku kieu keun bae aing balat sioman eta mah tuh nyai bogoh sok tuturkeun bapak ridho ka nyai mah ih nu matak teh hitung-hitung ku bapak ari ieu teh abdi dawala rayina cepot alah ayi dawala kumaha atuh ai kasenangna cepot teh naon tai ucing jadi kurang ngalah tai ucing ai rokor kasenangna naon sriwedari si eta mah ngantara meuli hungkul ngan mental si eta mah keun bae dipang meulikeun ku Gabriel antosin Gabriel dong Pak tong dieureyan kitu Pak heuh eta jodoh si cepot teh jodoh ti mana si cepot teh yang Kalalasari kalau dibere eta jauh mula melu jauh tanah ka langit tuturkeun lan tuturkeun tong dijauhan aki-aki teh karunya hancurkeun wilaing karunya teuing leuh nanaonan kakang sama teu nepi ka kitu
tanya ke anak dewek tanya di dalam pengkeun jodohna teh ka eta tibatan ka anak si Togog menik ka si Gabriel